Look. Ai. Wow. Oh. Guratan takdir ilahi guratan numa suci hidup rangkep papasangan kudu hidup dua Hey. Hey. Ai. Sinjang kirut Hey. sejatine wayang Asyik. bincang ada mampa anu disebut perwira pahlawan pembela bangsa satria adalah bangsa bante bebet negara anu disebut perwira satria pembela bangsa satria adalah bangsa bante bebet negara satria adalah bangsa bante bebet negara jembatan selebar sakayuni zaman berjudu jembatan terus sabar atas kolong rahayu jembatan terus sabar atas kolong rahayu Hey. budi kesenian Keon.
mantosan ya. Nepi moal ya hari ya. Hop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Bediaan bah, bediaan bah. set yuk dihitung jelema teh aya 444 mah yeuh. Kurang ngawala salam ngan aya opatan. Halo, Apan aya paripaos kieu atuh jang. kumaha jekulan? Kun salam kauntupan manuk piit. Cakep. Anu cek anu teu ngawala salam sigan Teboga duit. ya Sakali deui wa tapi hane ka peli dieu wa tebih teuing wa. salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh dino hajatna teh Jap kieu. Aing di mana ieu? Jang Karena dia alhamdulillahirabbil alamin ieu nu dianti ti kamari nu di dagu di barat ayeuna parantos suruh kana waktu ninggalkeun mangsana ieu urang kali urang lain sisingan ya kurang ser didoakeun ieu urang kali teh si jantung urang kali anu soleh tur solehah amin para rezekina amin nurut ka ibu sareng karamahna amin sareng pikeun berbakti pikeun bangsa jeung nagarana amin yo keula pokoknya keula antosan heula sakata Pak Hajat, mangkon bos balong, ya Pak bos empang, bos lauk. nah ayo ieu mah ieu deket balikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siga dinu hajatna teh dirame kieu mah daun salam daun saga daun salam daun suji anu ngawala salam ieu cing lalebet ka surga sareng sing enggal-enggal nincak haji heula wah ka amin we haji saha nu rek ditincak ieu. Alhamdulillah rabbil alamin urang kali urang naik sisingan jang kuaring saya didoakeun jeung urang kali teh sing jajan urang kali anu soleh tur solehah para rezekina nurut ka ibu sareng karamahna sareng pikeun berbakti pikeun bangsa jeung nagara lain bapak ibu hajat kula nu mana ieu teh ibu hajat set ibu hajat 40 teh mah we digadana ibu hajat kalau didoakeun di panghajatan asih lucu langsarnya kalau banu undanganana kalau banu gintinganana bae mereka mah ieu cicing para kangen lah yo dan kalau banu undangan bager kak alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim kasihan aing si ucing barang hayang datang uang eong hayang merek dina hate hayang odot dina pesa enak kodok tah siapa banget bahaya pasti lagi lanjut gak weh bahaya gak beda dari perhajatan suruh-suruh saranya terutama nama sing halodo sarana hayang halodo mah gampang neang anak kucing geus anak kucing para bancing sebeuh asupkeun kana karung boga kucing paguh gawikeun dina papayo di dieu bener lu ya asal we moal turun tah kucing apa dikawikeun beda lama ini utang-utang aki utang-utang ulah muntang menekankan jangan muntang mah karena kali utang buria lain biasanya ada tempean dia mah ditemuinnya di situ mah aja kerok-kerok lain di mah di rumah ibu aja tapi tadi nanya orang anda sarung pun bojok sayang hei tadi kamu
Assalamualaikum muhajat. Abi nganggo elok di ditu. Kapan ke Jepun bojo ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama orang Banten. Lain orang Banten jauh-jauh. Iya. Perasaan aing mah jadol ayeuna teh ka Banten Abah. Alhamdulillah Abah urang biasa nepangan orang babakan berapa teh? Babakan naon ieu teh? Oh Cipananur, inget teh ka sawah da tanur-tanur itu Abah aing teh. Pada seneng babakan sawah eueuh. Muhajat, puja teh doakeun perhajatan sing lungsur langsat. Amin. Ieu bos mah, bos lauk. Bos Oh. Wah bos, kuring sok musuh mereka jadi laki mah ieu. Ayo mah kerja di kedokter lah Muhajat. Abi lamun musuh ka ieu teh ka Pak Haji ieu cenah. Mampe ke kawe lauk taman. Lamun teu meunang oge cenah keduk we. Mudah-mudahan Pak Hajat perhajatan sing lungsur langsat. Puji teh doakeun, mudah-mudahan sing halodon utami namanya. Tadi mulai saya doakeun. Atos wayahna Bu Hajat, ceuk ka dieu teh ieu numpak elep kudu diongkos nah. Abah, ceuk rek kaulah keun bae kendang mah ditu gamelangan ditu. Keun bae cenah ditambul we. Abah ngendangan rek. Bu Hajat, biasa nama di dieu mah jeuh lamun cucuk tahu teh 50.000. Oh, biasana. Biasana tapi teh biasa dibiasakeun. Ya, kasadayana kapal tamurun mah deui suping jeung nganingih nya. Sok. Kena Abah, ari jadi jeung guru jadi ye. Ari jadi juru kawin mah kada emo kada tarap. Bener sok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Kumaha isya? Abah, Euy. aya nu ngaganjel gitu teh Abah. Naon suku budak beureun? Lain ka suku budak budak hanyut. Abah, kere kaul ka ibu hajatnya keun bae musikan oge Abah jibrut we. Oh, sok. Tapi surupan Neng tah. laguna teh kurang tarik ka kurang ngomong. Neng sok. Ayo tukang kendang teh dia. Aya, kendangan atuh kan dibere sawer di kami ya. Tilil, Ibu Hajat anu sayang. Belatu. Sapaket ieu mah buat Tilil, Bapak Hajat anu maneng. Belatu. Pikir-pikir geus gelo ka ieu Abah. Tilil, Bapak Hajat anu sayang. Belatu, sia tuh ngomong belatu gitu Abah. Tilil, Ibu Hajat anu bageur. Siang dangan aing ya Allah sayangi Bilqis, ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah.